Assalamualaikum. Kuring di dieu jeung reng-rengan erek nunaikeun tugas di Pak Heri nyaeta sisindiran. Meuli duku jeung durian. Meulina kaparapatan. Tepangkeun wastapun Rian. Merankeun Ujang jeung Kabayan. Meli buah ka Cipari, balikna beli sakotang. Nepangkan wastapun Putri, merankeun jadi nyitem. Khawatiris kudu Buni, nginum cikopi nu ngeunah. Tepangkan sim kuring Agni, merankeun jadi Neng Onah. Urang indit ka Cirata kana watar jeung si emak nu geulis na Mirasita nu jadi palaku emak. Ilmuna teu kaasup akal kusabab loba gibah. Kenalkeun abdi Haikal merankeun jadi Abah. Dina hiji poe dicaritakeun si Kabayan siga biasana keur sare siang. Kabayan, akang ieu si hutan aya buah mora. Eueuh ari nyiiteung aya naon? Aya naon nyiiteung, aya naon? Iya si Utun hayang buah mora, cik atuh pangneangankeun. Naon ari nyai? Hayang buah ngora di mana? Di dieu mah jauh kudu ka pasar. Tayang nyaho, kudu aya ayeuna keneh. Aduh, nya akang rek neangan ayeuna. Entosanya Ini tuh si Kabayan teh neangan buah ngora kusabab nyieteung teh keur nyiram. aduh, neangan di mana euy? Buah di dia mah. Oh nya di kebun si Ujang teh aya tangka buah. Kurang coba ka ditu. Nah, di kebun si Ujang euy. Ieu tangka buahna sigana mah. Jang, minta buahna. Oh, siap. Demi si Nyai. Teu bisa diantep ieu mah. Kabayan. Alhamdulillah buahna ayaan si Nyai pasti bunga. Ya ampun terus gitu. Si Ujang anu tadi ngadodohos si Kabayan akhirna ngudag si Kabayan kusabab nyokot buah si Ujang tanpa bebeja heula. Di imah Kabayan teh kabeneran keur aya Neng Onah nyaeta pamajikan Kang Ujang. Nyi teung geuningan geus ngandung sabaraha bulan Nyi? Atas 7 bulan. Sakedeung deui atuh nya geura lahiran. Muhun atuh. Nyai. Salamet Nyai. atuh. Ya akang tos menang buah. Alah Kang mun pisan. Nyi teung nambih cinta ka Kang. Akang ge nami cinta ke nyieteun. Pesanan spesial. Nah, terus Euleuh ieu calon ibu jeung bapa meni romantis kieu. ningan kumaha damang Neng?
Dah mang Kang, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tuh nya Neng. Kabayan. Kang Ujang datang-datang teu salam-salam acan. Lo basa-basi kabayan. Ieu keneta buah nu urang. Ieu keneta buah nu uing. Manehnya, nah ada urang manggih dina tangkal. Tangkal nu urang. Nah ada tangkal manu aloh da. Tangkalna kebon urang. Nah ada kebon ge sarua milik aloh da perasaan mah. Oh geunya. Tapi anggar eta buahna cenah tangkal nu urang. Hapuntennya emang bener eta teh buah teh menang nyokot di tangkal nasi Ujang. Alah Kang, teu kuna naon lamun taya mah. Atuh nyiteung da Akang mah aling ngecewakeun nyiteung. Teu kuna naon Kang? Jadi kumaha kabayan buah nu urang teh gantian moal. Atos atuh Kang, da buah mah seueur keneh. Anggar atuh Neng, Akang mah teu tarima. Jaheula atuh rek menta buah teh padahal mah. Atuh Kang tadi teu dijelaskeun ku kabayan teh hilap da demi nyiiteung. Oh nya Neng. Yeuh, Neng boga sisindiran keur ka Akang. Salami disuka jadi teu ninggalkeun urang salat, salami urang pahiri, urang silih pundut maaf. Atuh hampurannya Neng tadi Akang amek-amekan. Hampura oge nya urang kabayan tadi urang amek-amekan. Nya Jang, hampurannya urang ge Jang. Hampura Jang. Geus kitu teh si kabayan jeung Kang Ujang teh silih hampura. Tekung si Lila datang si Abah jeung si Emak anu kerek balik ti kebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wah. Aya nang mana sareng Kang Ujang? Mohon Bah, kumaha da Mang? Bah. Naon ieu ribut-ribut nepi ka denge keluar. Jadi kieu Bah. Geus kitu teh nyieun ngajentrekeun kronologis kajadian tadi. Kabayan ye. Abah aya sisindiran. Pangandaran pamarican. Supaya pisan tatangkalan. Cakep. Kunaon kabayan? Ku Abah urang paehan. Abah meuni tega ka kabayan. Alhamdulillah Kang Ujang jeung kabayan teh bisa akur siga biasana jeung manehna hirup damai salilana.